Wilujeng enjing pamirsa, simkuring ihin nepangan para wargi dina acara Warta Tatar Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna. Kabupaten Bogor ngawas 11 kacamatan endemis antraks pikeun ngamankeun konsumsi daging hewan kurban taun ieu. Harga sayur-sayuran mimiti ngaronjat. Warta anu kahiji. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor ngawas 11 kacamatan pikeun ngamankeun konsumsi daging hewan kurban taun ieu. Tug nepi ka danget ieu, tacan aya laporan ngeunaan eta virus anu nular ka manusa. Tumutkeun Kepala Dinaskan Kabupaten Bogor, Siti Farikah, fokus pemeriksaan baris lumangsung ti H-10 nepi ka H+3 Idul Adha. Sawatara eta, sosialisasi ngeunaan panyinglaran katut cara ngungkulan panyakit nunular tina hewan jeung zoonosis geus diembarkeun ka 11 kacamatan endemis antraks. Numutkeun Siti, Dinaskan ngalibetkeun para medis pamariksa kesehatan hewan anu ngawengku 35 urang patugas dinas, 70 mahasiswa jeung dokter hewan ti Fakultas Kedokteran Hewan IPB, jeung 13 tenaga harian lepas Kementerian Pertanian. Kacamatan-kacamatan anu dimaksud diantarana Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Bojonggede, Tajur Halang, Sukaraja, Cileungsi, Kalapanunggal, Jonggol, Sukamakmur, Gunung Putri, jeung Parung. Numutkeun Farikah dina eta sosialisasi ditepikeun supaya kepala desa atawa lurah ngabantu nyinglar jeung ngungkulan panyakit nular hewan. Masih numutkeun Farikah, pikeun pelatihan jeung penanganan hewan kurban ka pangurus DKM katut panitia kurban, pihakna ngayakeun gawe bareng jeung Majelis Ulama Indonesia. Eta pelatihan teh boga ngaran Juleha atawa jurus sembeli hewan sehat dan halal. Nurutkeun inyana, di irong sahenteuna 20.000 sapi jeung 15.000 embe atawa domba dijual di Kabupaten Bogor. Bogor ngan saukur liliwatan perdagangan hewan suku opat di kota-kota di Pasundan, Jawa Timur, Lampung, NTT, jeung NTB. Di Kabupaten Bogor sorangan ngan ukur nyayagikeun 20% kabutuhan hewan kurban padumukna. Satuluina, Farikah ngomat-ngomat supaya masyarakat ulah meuli hewan tanpa surat keterangan kesehatan hewan. Numutkeun Farikah, pihakna baris ngawas kesehatan hewan kurban ti mimiti anu dijual di depot nepi ka hewan kurban anu dijual di sisi jalan. Numutkeun inyana, pihakna moal masrahkeun kalung ka hewan anu kaayana cacat, begung, katut umurna tacan 1 taun pikeun embe atawa domba, 2 taun pikeun sapi atawa munding, jeung hewan anu mibanda kahengkeran sejena. Satuluina, Farikah ngomat-ngomat supaya masyarakat ulah meuli hewan tanpa surat keterangan kesehatan hewan. Numutkeun Farikah, pihakna baris ngawas kesehatan hewan kurban ti mimiti anu dijual di depot nepi ka hewan kurban anu dijual di sisi jalan. Numutkeun inyana, pihakna moal masrahkeun kalung ka hewan anu kaayana cacat, begung, katut umurna tacan 1 taun pikeun embe atawa domba, 2 taun pikeun sapi atawa munding, jeung hewan anu mibanda kahengkeran sejena. Warta anu pamungkas. Harga sayur-sayuran mimiti ngaronjat. Harga jual komoditas sayur-sayuran tinu tani ka bandar di lalauwek sentra sayuran Gunung Ciremay Kabupaten Kuningan dina jero 2 minggu katomperenakeun ieu
Sajumlah patani sayuran di sawatara padesaan di antara lowak Ngirong, yen eta hal dilantarankeun ku nyirorotna produksi di wewengkon sejen kulantaran numutkeun salah saurang patani di Desa Sukamukti, Pandi, eta ronjatan teh bisa katara, misalna bae harga ocang atawa bawang beureum anu tadina dibeli bandar ngan 1.500 sakilo dumasar katerangan anu katampa ti warga jeung patani sawatara desa di lelewek tutugan Gunung Ciremay. Kebon-kebon sayuran para patani nepi ka danget ayeuna masih kakocoran cai kalawan relatif mayeng. Tur mampu nyumponan kabutuhan kebon sayuran patani di sakitu warta anu tiasa kapihatur dina enjing-enjing ieu. Urang tepang enjing deui dina waktos anu sami. Sampurasun wilujeng